Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Tadi saya baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Isin da urang geus ikrar make sungut kunaon ate ngolemar isin ka? Isin. Mantap fokuskeun ti mimiti dirinya. Abeh mantep. Ih moal kebel urang hirup lamun urang geus dibereng ngeunaheun salat geus eta mah sorga we. Aya di paredah Gusti ridokeun. Ridokeun tunduh abdi ridho dibere tunduh ku Gusti lantaran ieu abdi keur aya di jero parentah Gusti. Tak kuari urang diuk di dieu ieu haju panas abdi ridho Gusti panas ieu lantaran keur aya di parentah Gusti ngan laparna teu ridho ieu lantaran kikritikan ya Gusti. Tah aya keneh bae panas nama ridho dan di jalanan lapar nama teu ridho. Ridokeun paeh ge kajeun Gusti abdi mah keur ngaji ieu. Kajeun abdi mah paeh ge prek beneran sih ya. Kayak lantar dek maksudnya dek fokuskan lillah ya. Inna sholati wa nusuki wa mah ya lillah hirup abdi teh nu Gusti dek dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat hirup abdi teh nu Gusti salat diparentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi dek dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek nak kajen kumaha ge tah sebab nu Gusti paeh keur salat ridho abdi mah sebab nu Gusti iya dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa masyaallah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti jehehe wa mamati paeh abdi ridho siap mun paeh kuari ridho ditana mah ridho aju kuari mun paeh teu kumaha ngomongna nyaingna ai teu ridho bisi dicarekan ku Allah ai ridho aing bisi dicabut beneran jadi sia can ridho atuh ih henteu nyebut can ridho mah ngan aing isin bae nyebut can ridho teh geus sibat atuh cepet bae sia ku bahas geus jawabna. Maksudnya siapa mun paeh kuari ridho keheulanya ye angel emang katanya sia geus sakieu bae ai paeh sia nusa nu Allah sia mun dipaehan kuari ridho engke heula ih teu jadi mah budak eta teh encan ridho ka Gusti Allah mun geus ridho mah hampang mantak paeh teh anu angel teu ridho nu mantak angel kunaon itu aya kabeung berat. Nu mantak kabeng berat kurang cinta dunia teh berat karena paeh cinta ka mobil cinta ka motor cinta ka sawah cinta ka pamajikan cinta ka kabogo cinta dan sekitarna perusahaan eta paeh na hese sebab eta lah nu ngabangbaluhan ka urang jeung nyeri si eta teh nyeri nu mantak maningan paehkeun heula memeh urang paeh mutu koblanta mutu cak Kangjeng Nabi paehan maneh memeh maneh paehnyaan paehan naonna nafsu na paehan sok gerage ulah cinta dunia zuhud ngaranna mobil aya mah aya bae seakan-akan ngan datang ka leungeun dong ulah didatangkeun ka hate ketika urang butuh pake ketika keluarga butuh pake ketika tatangga jeung babaturan butuh pake sapira dunia eta lah ngan datang ka leungeun dong ulah datang ka hate sawah misalnya orang boga datangkeun ka leungeun be urus emang pamereti Allah ngan ulah datangkeun ka hate komo teu boga sawah teu boga toko teu boga teu cinta kana dunia ketika datang malakal maut deuk naon pake kabeung berat tuh deuk naon pake kabeung berat ya Allah ye nu mantak ayalah perjalanan thariqah ngaranna membeh paeh lantaran paeh pepegatan jeung dunia pegatkeun heula memeh paeh bahasa Kangjeng Nabi mutu qoblaan tamutu paeh heula maneh memeh maneh paeh ke nafsuna heula abeh ketika urang maot geus eueuh kabeung berat paehan ti kuari keur hirup usahakeun urang ieu mah geus kolot nambah usaha deui Kiai Oplo tambah kos itu mah Ki Haji Oplo Kiai Onam setengah Oplo lah ya tuh kene iya orang teh akan geus kolot mah geus mulai dipreteli geus mulai kuari dicoplok-coplokeun geus mulai ka ditu kaliang lahad deuleuhan teh supaya paeh teh aman ulah aya kabeung berat di jero hate preteli urang deuk perpisahan jeung dunia
perpisahan terakhir nu bakal moal noel deui mobil moal ditoel deui sawah moal ditincak deui imah moal dinikmati deui kumaha urang bakal didadahan ku kabehan bakal selilana terus datang ke kiamat perpisahan total terakhir mun berat keneh cilak mantap kulari keur hirup dipreteli ku urang kacinta urang terhadap dunia iyalah tarikoh mulai dunia mah dunia bae satungtung urang di dunia pasti bae urang hirup aya di dunia jeung makhluk pisahkeun hate urang teu pati resep ulah diresepan teuing lalaunan moal bisa sakaligus total moal bisa engke sinar ilahi nu nyorot ka jero hate lalaunan mantak kukula sok sering dibeja-bejakeun mun urang endek meuli baju kabeuli nu 1 juta turunkeun nu 500 bae ulah terlalu cinta maksudna kabeuli nu 1 juta ge moal nu 500 bae geus kabeuli nu 500.000 teh kabeuli aya nu 250 meuli nu 250 bae turun tah ka cinta urang teh ulah terlalu ka ditu neulina ka handap bae setelah umat kafir Quraisy eta khususna pabrencai Syiah wa kanu Syiah berkelompok-kelompok berpetak-petak sekte berkuak-kuak bergolongan-golongan lantaran kabeh ngabogaan keyakinan masing-masing. Si Kristen Isa ibnullah, cek Yahudi Uzair ibnullah, kabeh ngabogaan keyakinan. Masya Allah. Aya deui boga keyakinan Maryam banatullah, bintullah, anak awewe Allah. Eta keyakinan kos kitu jasa. Bahkan Kanjeng Nabi Isa dipangerankeun teh ieu hasil musyawarah pengangkatan ketuhanan kepada Kanjeng Nabi Isa. Ambo diangkat pangeran ku jelema. Teu kira-kira Kristen mah eta. Babrenca. Di jero Kristen ge sarua bae wah berkelompok-kelompok di jero agama Yahudi ge kitu kene di jero agama-agama kafir nu lain ge sarua mun urang deuleu induk di jerona aya panta-panta budak kitu kene sarua bae Konghucu sarua alirana lain-lain nu jelas Yahudi 70 hiji, Kristen 72. Urang sebagai umat muslimin 70 bakal kulhum finar kabeh asup neraka ingan hiji doang illa wahidah. Nu mana eta? Anu ma ana alaihi wa ashab. Nu sesuai jeung aturan Al-Quran jeung hadis ialah ahli sunnah wal jamaah. Kulantaran di kafir teh atuh aya kelompok-kelompok Yahudi boga kelompok Nasrani boga kelompok jeung di aliran-aliran nu lain ge sarua pada boga kelompok maka Gusti Allah ngajelaskeun ka Kangjeng Nabi Muhammad supaya jelas agama nu bener teh anu bener-bener diridhoan ku Gusti Allah bejakeun Muhammad qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim bejakeun Muhammad ku anjeun ka kafir-kafir Quraisy khususna umum maka seluruh kafir di dunia ini sanyana kaula mahadani rabbi nuduhkeun ka kaula rabbi pangeran kaula nungtun ka kaula pangeran kaula nabejaan pangeran kaula ka kaula kula mah dibejaan ku pangeran ila siratim mustaqim kana jalan anu lurus diam di
dianan kiamat yakni jalan anu lurus nu mana millata Ibrahim hanifa tegese agama anu dicekal ku Kangjeng Nabi Ibrahim nu lurus anu mangeranana hiji kanu khalaqas samawati wal Allah lempeng geus teh lamun Yahudi mangeranana lain ka Allah nabi na ka Uzair bejakeun Muhammad besi Nasrani mangeranana lain ka Allah endahan ka Isa ka Maryam Tritunggal bejakeun Muhammad agama nu bener mah ieu agama nu kaula dituntun ku Allah agama Islam nu mangeranana ka Allah nu baheula pernah dikembang biakeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Urang lamun ka Palestina, ka Aqsa, turun ka handap eta aya makom Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Urang lamun di jalan kapanggih jeung makom Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Tuh Hebron. Jadi urang mun ka Aqsa teh belah ditu Kangjeng Nabi Ibrahim. Di dieu adalah Bethlehem, kelahiran Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Jadi Baitullah min Bethlehem, tak eta teh pangeran baheula lahir di dinya. Dilahirkeun ku ibu pangeran. Jadi nya tak kelahiran Tuhan. Otak datang ka dinya otak pinter tinggal pinter. Pinter tinggal pinter kabalinger batu kos kitu bae aneh asa pangeran dilahirkeun di dinya aju memeh lahir eta pangeran saha loba meureun pangeran memeh Kangjeng Nabi Isa saha ieu kabalinger mah kos kitu bah bejakeun Muhammad bahwa agama nu lurus mah ieu agama nu kaula dituntun ku Gusti Allah dituduhkeun yakni agama Islam baheula ku Kangjeng Nabi Ibrahim dikembangkeun pertama nah hartina Kangjeng Nabi Ibrahim kan mulai dakwah anu baheula mah biasa dakwah teh sakaliwak can loba kan jelema Kangjeng Nabi Adam kakara ka anak-anakna doang geus mulai Qabil geus mulai diganggu ku setan jelema kakara ka sabaraha ka hitung ku jari geus mulai setan mah panggeus ka Qabil terus Kangjeng Nabi Idris saeutik keneh jelema tah mulai jelema rada loba di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam wa ma kana minal musyrikin jeung teu aya Kangjeng Nabi Ibrahim minal musyrikin kagolongkeun anu musyrik lain aya ge azar bapa hiji kadua kul bejakeun ku anjeun Muhammad inna sholati sanyana salat kaula wa nusuki jeung ibadah-ibadah kaula haji umrah dan lain sebagainya wa mahyaya jeung hirup kaula wa mamati jeung maut kaula lillahi rabbil alamin eta terfokus ka Gusti Allah lantaran nu Allah rabbil alamin. Jadi maksudna salat teh ulah kasih kagigir ka Allah nu nitahna Allah nu rek ngaganjarna Allah kunaon hayang kalem kata tangga atuh kan bloon teh jelema nunita salat Allah nurek ngaganjarna Allah nurek malesna Allah kunaon haju urang hayang kalem ka atasan ku atasan ku bawahan ku tatangga dan lain sebagainya cak Allah aing nunita aing nur ngaganjar hayang kalemna lain ka aing ka ditu blok untuk budak hendak dilempengkeun inna sholati sanyana salat kaula lillah fokuskeun Allah keur ngaji mah oh iya geus ka Allah geus lah mantep lah ka Allah geus lah ka Allah mulai geus ka Allah Allah praktek bae di imah Allahu akbar aing nu mantap gegerannya salat abeh kadeuleuan ku tatangga aing pan aing mah ustad belon tah ustad tah jadi hayang kadeuleuan lain gua Allah ku tatangga abeh di pajarbu tah mah ustad hebat jasa salatna diheula bae nyana mah beuh pohara lah sudah aing abeh kos abeh ulah kos kitu mah atuh aing moal salat belum teh coba moal ka masjid lah aing mah lah sebab aing boga pikiran kos kitu pertama teu bagus nu kadua ge teu bagus
kumaha atuh geus bae salat mah konsisten nganu di deuleu Allah. Inna sholati sanyana salat kaula lillah wa mahyaya wa nusuki jeung ibadah kaula khususna ibadah haji ibadah umroh jeung ibadah nu lainna ge ieu lillah ka Allah keun hiji tauhidkeun ka Allah ikhlaskeun ka Gusti Allah. Aing mah hirup kunaon babaturan geus umroh kabeh tinggal aing encan isin rasana aing mah umrohna moal beres neraka tah umroh tinggalin aing ku babaturan kabeh geus alal umroh geus sararaji tinggal aing doang aing aing mah dipaksakeun ka jeung kumaha aing mah ku isin we ku babaturan geus umroh kabeh aing encan nu nitah umroh babaturan apa Allah sih atuh Allah nama pana tuh sia ka babaturan atuh ngan eta kan babaturan ngaranna ge lain nunita umroh sah atuh Allah aja yang kawin aku sah ya bagi dua siapa kuat eta teu beres tah kos kitu teh ulah tah hiji be Allah nu di deuleu inna sholati wa nusuki Allah wa mahyaya hirup abdi teh lillah milik Allah deg ka Allah ngomong mah bisa ya hirup abdi paeh abdi deg ka Allah kan kajen kumaha sebab nu Allah pokoknya abdi mah rela pae hirup di jalan Allah. Kok mau tukang pidato di luhur panggung mantap jasa eta bos. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah balik tadi amplopan lillah ai lillah sia kawana eta Sayyidina lillah anu ngahirupan urang saha Allah nu ngamaehan urang saha Allah aya salian Allah nu bisa ngahirupan urang aya salian Allah nu bisa maehan urang pae hirup nang saha nang Allah rela lamun ku Allah dititah perang rela mun ku Allah dihirupan waktu perang rela mun ku Allah dipaehan waktu perang rela lantaran hirupna na Allah paehna nu Allah perang titah ku Allah di panggung apa hara di panggung mulai guys kita perang sialah aing matur sanyahoan eleh aing lompat aduh boro-boro kita perang ngariung 20-an ngariung liwat ka kuburan kiaina borangan dak sia di sisi ye sia di sisi aing di tengah kiai parah teh kiai borangan kiai alas ulah nu lompatnya geus ulah nu lompat sia le tenang ulah sieun jadinya mah geus pahieun bareng hirup ulah geus teh lihat ka kuburan babacaan we teh kiai gusak bural kiai nu mah cak santri panjana nu pidato cenah sakira ulah lompat cara lompat ieu lah minta tangga dia tuh panjana sorangan goblok sia lain tutur ke aing sia jadi santri serba salah anu borangan mah kos kitu pernah terjadi kiai borangan zarah teh Pak zarah di masjid ngampar can salat isya jam 12 hiji kiai kan sholat tengah masjid ngeunaheun kan loba santri loba jamaah aman sakjana aing sholat sholli fardhu isya Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin lantaran santri ngadenge kiai sholat mundur hiji-hiji kan isin kan santri kala luar kan menang sarakaat tinggal setengah deui kiai sial aing nu mantak di tengah geus sia kunaon kala luar kiai bingung kiai mudah-mudahan we datang ka anggeus mah ulah kabehan ka luar caknya mah menang 2 rakaat tinggal saparapat deui kala luar ka BJ atuh aing ditinggalkeun sieun caknya deui ka 3 rakaat santri kala luar kabeh can anggeus salat heuy cakela kunaon kala luar anggeus datang ka tahiyat blon teh kiai
borangan gos gitu boro-boro mimpin perang mimpin jarah ge salat borangan tah ieu urang mah ieu nyaho ieu kuari irup nang Allah aya nu bisa ngahirupan salian Allah eueuh paeh wa Allah aya nu bisa maehan salian Allah eueuh jadi berarti hirup jeung paeh dosa nu Allah rela teh mun kuari perang paeh nang Allah hirup paeh nang Allah perang tita ku Allah siap di panggung praktekna coba kiai jangan perang siap tante kiai lah maksudnya kayak mana yayasan kan can angge sih kakarak salantai kedua lantai deh mana apaan sapan kreditan can bareres ya mun bisa mau ulah perang lah mun bisa ulah orang aman-aman baik lain agama orang kan geus diacak-acak ye ku Yahudi ku Nasrani lamun teu perang kan teu luhur kumaha lamun diperangkeun lah geus urang jadi ibadah tentrem keneh ngaji talalentrem keneh adapun tama masing-masing bae ka ditu na henteu urang robah bae coba ieu karakter bangsa kembalikeun ka aslina lantaran aslina mah bangsa Indonesia teh kan mulus sangat islami lantaran kuari teh geus dijajah ku Amerika jadi kuari ke Amerika mantak naon urang kembalikeun deui carana kumaha ya urang perangkeun di pae hirup nang Allah ieu wakai wakal kana angkuna lah tuh satungtung bisa ngaji kene bisa sholat kene tentrem ngariung atuh geus naon deui masing-masing bae sih engke ka dituna anak incu urang ieu kumaha ulah kamikiran anak incu urang bae lanang emang teu rela ieu kieu lamun kitu urang perang ieu demi keagungan agama Allah ulah ngomong-ngomong kos gitu lanang sia mah nyeri ka hati aing ngomong kos gitu seukeut sia mah ngomong geus bae lah tuh masing-masing bae sih teu akur tah teu nyambung tah jeung kiai eta mah teu nyambung urang ka kiai hiji deui kiai kumaha kira-kira urang lamun perang bae emang kunaon ieu karakter bangsa geus siap ulah ka karakter berang penting lamun perang bejaan mang haji geus teu kuat jasa ieu mah yang perang jasa emang kunaon itu hutang udah kiai aja belon ieu kiai sugan teh kiai bener gitu tadi kayak hutang malulu aing lah mending perang paeh guys lah embung pusing burungnya nama ya bahkan kercarita ja perang mah teu bisa dihayu-hayu teu bisa diembung-embung jadi Irak ya atuh meureunanan hate hayangeun perang teh teu embungeun kumaha prakna bae di Syria ge teh hayangeun teu embungeun di Mesir teh hayangeun teu embungeun tapi kan situasi meureunanan nah anu ngadukung karena perang teh lantaran aya kepentingan politik lah ekonomi lah budaya lah agama lah terjadilah ketidaksinkronan tersebut ya perang jadi urang jatuh teh nyaho Allahu alam kumaha kahareupna atuh kuari sanajan diembung-embung ge aya wae perang mah perang bae dihayang-hayang diulah pan henteu bae tamaja Allah nu ngatur ieu mah urang keur carita doang kabeh ge Allah nu ngatur awak urang ge ieu teh kos urang nu ngatur Allah nu ngatur sing hade berangkat ti imah ka dieu kemudian urang diuk di dieu asanang urang mun masih kene asanang urang eta tauhidna can gede kos kitu encan hebat atuh oh Allah nu ngatur aing udang subuh tas subuh mandi tas mandi ngawuduk kajen aing mah henteu puasa ge pokona yang penting ngaji bae jeung gedean ngaji ganjaran jeung puasa mah emang dalil nu tembung puasa mah kos kitu nya ge bogaan dalil sarua nya ge daripada cekna teu puasa aja teu ngaji atuh mendingan urang ceknya tuh bela diri nya ge sarua ayo geus kumaha sia bae atuh tah eta teh lain nang urang nang Allah nang Allah teteh kanyahoan menang Allah nu diperjuangkeun ku urang kandas ketika urang gering urang muriang urang berusaha ka dokter urang teh berusaha ka dokter ngaranna ikhtiar terus ka dokter makin hari makin tambah makin hari makin kritis makin hari diperjuangkeun supaya ieu sehat pulih kembali kahayang Allah lain perjuangkeun ku sia kandas ya jangan Allah paeh kajen ku kumaha ge oh berarti ikhtiar teh aya di kalangan urang anu dhaif di kalangan urang nu bersyariat
enggak masalah ngan mun urang kos kitu bae teu daek ngageser malah yang ngeunah ibadah nu bantak peting salat peting tahajud peting maca Quran maca salat ngeunah kageser perasaannya lain rasaan sorangan anu salat teh lain asa dibabawa ku saha ku kuntilanak siapa memang kadinya bae atuh ku Allah asa digerakkeun ku Allah geus nang Allah ngeunaheun Allahu akbar Allahu akbar ngeunaheun lamun urang nu boga perasaan urang nu salat capek geureun salih sunat tahajud di rakaatain Allah sejak kaula salat tahajud 2 rakaat musafir al-bawan bar bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar alhamdulillah subhanallah Sami Allah menang 2 rakaat ge capek capek lah sebab dah asa urang masa kumaha urang sih tanaga urang sakumaha kakuatan urang sakumaha capek urang lamun ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir Imam Abu Hasan Asyadzili Imam Izzuddin salat teh 100 rakaat saeutik kok bisa kos kitu urang mah 2 rakaat bae ku capek-capek teh atuh perasaan lain nyana mah geus asa ku Allah bae jana mah ngan saukur pas lang layangan dipaenkeun tah kudu mentang naset ka dieu set ka ditu tugu sia kenyang kaluhur kasisikeun oh pegat lalayangan pegat ai lalayangan pegat urang mah pegat nah paenkeun ku Allah tajud asa ku Allah Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar geus dipapat diuk reup hees udang jam 7 ai subuh ka mana subuh leungit subuh tahajud mah meunang 20 rakaat subuh eueuh ya Allah keur carita Allah abe mantep di jero hati inna sholati sanyana salat kaula lillah lantaran nunita salat nurek ngaganjar kana salat Allah kalokeun wa nusuki ibadah hajina umrohna ka Allah keun lillahi rabbil alamin nunita haji jeung umroh Allah nu ngalaksanakeun mere tanagana ge Allah mere biayana ge meunang Allah dikallahkeun wa mahyaya hirup urang nu bisa nyieun hirup iwalti Allah maka hirup urang teh dikallahkeun janu Allah relakeun hirup teh kallahkeun nu mantak lamun urang geus dikallahkeun hirup datanglah bulan Ramadan eta bulan Rajab sunah puasa misal puasa urang lapar ja lapar ge dititah ku Allah jahil lain dititah ku Allah mah aing mah henteu teu puasa lantaran dititah ku Allah kajeun lapar ge tah urang teh kuari hirup aing ieu nu Allah kuari dititah ku Allah laparna ge nang Allah aing ridho dibere beuteung lapar sebab dititah ku Allah ketika datang ke jam 10 asal kuat cek ini lah cek kiai ge sakuat mah sakuat cek kiai ge ngeunaan sama kiai ngeunaan mah guys jam 10 Allahumma laka sumtu wa amantu ana gitu lak daret ngarokok beres eta teh sarua jeung teu ridho dititah lapar ku Allah sarua gitu kan sok geura ge bayangkeun sarua jeung lantaran nyana embung lapar watak beuteung teh lapar sarua jeung abdi Gusti teu ridho kana parentah puasa Gusti lantaran karasa lapar abdi teu ridho di laparan beuteung abdi sebab beuteung abdi kukurubukan dina kukurubukan beuteung abdi teu ridho sarua jeung nentang ka Gusti Allah tah
Nah sarwa gitu dah lamun dibayangkeun kurang ieu tah wa mahyaya hirup urang teh nu Allah ketika nu Allah pasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah tah urang teh lamun ditaliti ku ahli thariqah mah bejauh jasa urang selalu demo ka Gusti Allah demo urang teh teu ridho panari dina berthariqah mah tasawuf kudu ridho bae ridho teh artina sesuai jeung perintah Allah nu wajib nu sunnah sesuaikan jeung perintah Allah urang ulah aya ngentang ka Gusti Allah lapar setik ya Allah ya Rabbi abdi dititah kuasa ku Gusti dilaparan ge ku Gusti abdi ridho perintah Gusti pas kabeuteung abdi lapar ridho abdi Allah mau ningat oh nang aing pan sia dilaparan teh ku aing sia ridho kana parentah sunah aing luar biasa angkat derajatna naik sia ka luhur kek aing diragakeun deui ge mun hayang luhur teh teliti kurang setik teliti ibadah teh tadi teliti setik kurang loba teu ridho udang penting dua tunduh aduh saha nu teu tunduh atuh jam 2 mah kabeh ge tunduh jam memenakan nonton TV heula kan tunduh tuh Gusti abdi moal kuat salat tahajud tunduh abdi rek SD bae Gusti atuh teu kudu ngomong sia tek naon udang cek Gusti Allah ku aing diudangkeun geus teh aing deuk neuleuh kariduan sia datang ka mana tuh SD atuh geus sakit kitu da bae geus moal ditaekeun ku aing pangkat sia ketika orang tunduk terus kacai wudu mandi wudu salat Allah tunduk Gusti abdi aya diparentah Gusti salat tahajud ku Gusti abdi dihudangkeun ge saha nu bisa ngahudangkeun jauh emang urang hudang lain ku Allah dihudangkeun ku Allah ulah bajar nang urang begitu urang hudang jeung kurang aing bisa hudang cak Allah bolon teu budak ugurang aing hudang sorangan di mana hudang sorangan ke paek sorangan sia hudang sorangan nang Allah menang saha malaikat hafadzah kan aya malaikat hafadzah kiri kanan berang 2 peuting 2 atau aya 10 di dieu hiji di mana di mata 2 gitu takan di ceuli 2 di irung di sungut kan di malaikat hafadzah mun malaikat eta emang kumaha kitu urang hees mun malaikat eta aya sireum asup ka ceuli urang hees mun malaikat eta asup ka irung jeh komo tukang beca mah nya di bale Pak atuh sewa teu meunang main gapleh eleh tukang beca ban datang ka ieu disarekan ku pamajikan atuh blos tukang beca mah tuh salah ngabohong bebejana deuk narik didorong gede bohong tuh budak dorong ulah narik tah itu kag beca cara dironggangnya nah sarena teh dibale jana sarena dana pentang kal buah mangkaning keur kembangan loba sirim tapi kan biasa bae sirim datang ka dieu malaikat sirim datang ka dieu sirim datang ka dieu tuh malaikat terus datang ka zohor dihudangkeun malaikat udang zohor zohornya neangan tempat putih cak malaikat ku aing dihudangkeun ke titah zohor bolon sia malaikat seserian we jeung serikeun tolol ku aing dihudangkeun nangahudangkeun malaikat eta udang toel ku malaikat udang zohor tuh kadenge suara azan bener aya ala sholat aya ala sholat aki-aki mazum aya ala falah cek tukang beca teu ngeunaheun teu budak azan dah SD urang malaikat apa tuh daruh lamun malaikat apa tuh lenyai segala macem dararatan barang sana kumaha eta teh ngahudangkeun ka urang udang penting diudangkeun kan malaikat udang jang sok udang bae urang nah hayang udang mah udang bae malaikat kan ngahudangkeun ulah asa aing udang sorangan cibana udang sorangan modar sia ke modar sorangan bisa nang Allah
Abdi hudang Gusti dihudangkeun ku Gusti abdi titah tahajud aya parentah Gusti Allahu Akbar abdi lelah ge ridho sebab hirup abdi teh lillahi rabbil alamin aya di parentah Gusti andai kata paeh keur tahajud abdi ridho daripada abdi paeh keur main remi mendingan tuh aya di parentah Gusti ridhokeun tunduh abdi ridho dibere tunduh ku Gusti lantaran ieu abdi keur aya di jero parentah Gusti tak kuari urang diuk di dieu haju panas abdi ridho Gusti panas ye lantaran keur aya di parentah Gusti ngan laparna teu ridho ye lantaran kikiritikan ye Gusti tah aya keneh bae panas nama ridho da di jalanan lapar nama teu ridho ridhokeun paeh ge kajeun Gusti abdi mah keur ngaji ieu kajeun abdi mah paeh ge parek paeh beneran sia kaye lantaran deuk maksudna deuk mokuskeun lillah ye inna sholati wa nusuki wa mah ya lillah hirup abdi teh nu Gusti deuk dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat hirup abdi teh nu Gusti salat diparentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi deuk dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek na kajeun kumaha ge tah sebab nu Gusti paeh keur salat ridho abdi mah sebab lu Gusti iya dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa masyaallah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti wa mamati paeh abdi ridho siap mun paeh kuari ridho ditana mah ridho aju kuari mun paeh teu kumaha ngomongna nyaingnya ai teu ridho bisi dicarekan ku Allah ai do aing bisi dicabut beneran jadi sia can ridho atuh ih henteu nyebut can ridho mah ngan aing izin bae nyebut can ridho teh geus ibat atuh cepet bae sia ku bahas nya jawabna maksud sia mun paeh kuari ridho keheulanya ye angel emang katanya sia geus sakieu bae ai paeh sia nu sa nu Allah sia mun dipaehan kuari ridho engke heula ih jadi mah budak eta teh encan ridho ka Gusti Allah mun geus ridho mah hampang mantak paeh teh anu angel teu ridho nu mantak angel kunaon itu aya kabeung berat nu mantak kabeung berat kunaon cinta dunia teh berat kana paeh cinta ka mobil cinta ka motor cinta ka sawah cinta ka pamajikan cinta ka kabogo cinta dan sekitarna perusahaan eta paehna hese sebab eta lalu ngabang-baluhan ka urang jeung nyeri si eta teh nyeri nu mantak maningan paehkeun heula meme urang paeh mutu ku belanta mutu cak Kangjeng Nabi paehan maneh memeh maneh paehnyaan paehan naonna nafsu na paehan sok gerage ulah cinta dunia zuhud ngaranna mobil aya mah aya bae seakan-akan ngan datang ka leungeun dong ulah didatangkeun ka hate ketika urang butuh pake ketika keluarga butuh pake ketika tatangga jeung babaturan butuh pake sapira dunia eta lah ngan datang ka leungeun ulah datang ka hate sawah misalnya urang boga datangkeun ka leungeun bae urus emang pamereti Allah ngan ulah datangkeun ka hate komo teu boga sawah teu boga toko teu boga teu cinta kana dunia ketika datang malakal maut deuk naon pake kabeung berat tuh deuk naon pake kabeung berat cek malaikat ieu mah deuk dicabut bae jitu mah enggak berat teu ku toko di mana gablek henteu oh nya mobil di mana henteu teu gablek ieu mah eta nu dihareup usaha tah batur tah cicing di dieu bae tah mah pancok dipake nyana ngajak henteu oh jahe motor di mana horeng henteu boga itu nu nyalande Allah saya hayang mah cokot malaikat takos kitu ieu eta motor kempes cek malaikat jangan lawan tuh aing aduh berat tuh pamajikan los ayeuna ieu mah majikan hideung ieu tas blang jasa janaon mata boga pamajikan mah kanu gelis-gelis besi berat dia paehna itu berat aduh neng cek malaikat berat ke pamajikan coba anu hideung mah nya penek hideung pamajikan berhenta pas gitu iya di pasar Gambalaya
aduh cak malaikat teh wampang jasa geus gegeraan nu pake kaberat tokon teu boga sawah teu gablek mobil teu boga pamajikan ge hideung geus kitu gegerakeun cek aman jawab cek malaikat ini kumpae ku ari teh aduh malaikat teh toko mana nya aduh toko kakarakang geus cenah eta mangganing kamari tas ngecot digendut-gendut ku malaikat teh mobil geus aya hiji itu keur ieu deui hiji deui inden Fortuner aja dek diridokeun mah tuh keula malaikat tuh can neuleuh warnana eta kos kumaha meureun berat berat bae teh ya Allah ye nu mantak ayalah perjalanan thariqah ngaranna memeh paeh lantaran paeh pepegatan jeung dunya pegatkeun heula memeh paeh bahasa Kangjeng Nabi mutu qoblaan tamu paeh heula maneh memeh maneh paeh ke nafsuna heula abeh ketika urang maot geus eueuh kabeng berat paehan ti kuari keur hirup usahakeun urang ieu mah geus kolot nambah usaha deui kiai oplok tambah kos itu mah ki haji oplok kiai onam setengah oplok lah kitu kan iya urang teh kan geus kolot mah geus mulai dipreteli geus mulai kuari dicoplok-coplokeun geus mulai ka ditu kaliang lahad deuleuhan teh supaya paeh teh aman ulah aya kabeng berat di jero hate preteli urang rek perpisahan jeung dunia perpisahan terakhir nu bakal moal noel deui mobil moal ditoel deui sawah moal ditincak deui imah moal dinikmati deui kuabe urang bakal didadahan ku kabehan bakal selilana terus datang ka kiamat perpisahan total terakhir mun berat keneh cilak mata kuari keur hirup dipreteli ku urang kacinta urang terhadap dunia ieu thariqah mulai dunia mah dunia bae satungtung urang di dunia pasti bae urang hirup aya di dunia jeung makhluk pisahkeun hate urang teu pati resep ulah diresepan teuing lalaunan moal bisa sakaligus total moal bisa engke sinar ilahi nu nyorot ka jero hate lalaunan mantak kukula sok sering dibeja-bejakeun mun urang endek meuli baju kabeuli nu 1 juta turunkeun nu 500 bae ulah terlalu cinta maksud kabeuli nu 1 juta ge moal nu 500 bae geus ieu kabeuli nu 500.000 teh kabeuli aya nu 250 meuli nu 250 bae turun tah ka cinta urang teh ulah terlalu ka ditu neuleuna ka handap bae urang bisa meuli nu 250.000 tapi aya nu 100.000 bae perlu meuli boeh bae kongkoyangkeun ka dieu geus kurang ka masjid make boeh ya Allah euy paji kunaon aing geus asa paeh bae hirup ieu geus moal dijahit-jahit deui malah geus make boeh bae geus diajak dagang mal aing asa geus aya di bibir kuburan aing mah hirup ieu mal ngariung geus terus geus aing geus ieu poe geus cekelan itu aya rangda di airang daonan oh masalah si anak mah sabaraha eta masa kedanyakeun anakna keneh blon bat tah ieu deuk carita wa mahyaya wa mamati maot teh nu Allah lain nu urang jabuktina aya jelema anu nginum racun endahan cager panyakitna jan paeh mah kos kitu encan waktuna mah tuh lamun kamari keur carita kejadian dijili kejadian naon kitu ngaranna gempa bumi kemudian aya jelema dijero 30-an kok aneh teu pae sabulan dijero teu pae 30-an sabulan teu pae dijero jadi kumaha eta asal lapar jol aya Syekh Nazim datang ka dinya mimiti nama terus ngobrol ka belah dirina datang deui Syekh Nazim nu kamari maot teh selama 1 bulan dijero nyana teu aya hayang dahar teu hayang nginum teu hayang biasa bae seger ketika taneuhna dikerukan kalaluar sabulan dijero menang saha saya caritakeun anak ketika tsunami Aceh dah geus nu paeh mata manu biasa
iya mah jelema ahli Allah kan di jero teh endahan ngobrol jeung jelema neuleuhan lauk di jero ieu lauk anu ieu lauk anu ieu lauk anu ieu anu ieu anu ieu anu teu karasa keur tsunami begitu rek beak cai kakaraknya oh ieu tsunami nang saha ihi ulah ora hese teh kos kitu teh dibalikeun perasaan ku Gusti Allah can waktuna paeh mah teu bae can waktuna paeh mah teu bae sanajan teu perang teu tsunami teu gempa di luhur kasur make AC udangkeun ku pamajikanna modal bae nu mantak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Allah ulah sakokok teuing ka awak urang ulah dihokan teuing awak urang ketika aya perintah Allah laksanakeun ulah hook udang peuting asana aing mah gering isuk hook biasa berarti ka awak emang usaha si awak eta ayo nu saha si awak nu Allah ayo hirup nu saha nu Allah pada tu teu daek laksanakeun perintah Allah kesel kan nafsu datang perintah perang ulah awak nu Allah awak aing nu Allah hirup aing nu Allah paeh nu Allah aing geus laksanakeun perintah Allah kitu bae suleh hese berangkat poe Minggu ka mana dia ngaji kita kuda ku Allah kita ku saha ngaji ku Allah awak nu Allah dititah ku Allah aya satu kurang bensin teh deui teh aing ka Allah cak pamajikanna sial tah pamajikan blon aya titah ku Allah mah ka Allah ka ditu los teu kudu usaha ka Allah bae los ka haji ka ditu geus beak teh anting beak dijualan ka Allah keun pamajikan blon nyungkun eta pamajikan ketika datang perintah Allah ulah hook jadi hook bae ge bae dokter Sony Tangerang ahli jantung Sony ahli jantung nyana tukangan nasehatan hati-hati jantung mah ini hati-hati yo tukangan nasehatan ya tidak boleh kaget tidak salah makan dan lain sebagainya nyana tukangan nasehatan pas keur nyieun resep akan Gusti resep Sony Allah nu mantak ari geus puas mah urang berbakti ka Gusti Allah lah hirup aing teh nu Allah diparentah salat ku Allah parentah ngaji ku Allah deuh dikaallahkeun kajeud leuleus si aing mah rela asal diparentah ku Allah hirup aing teh nu Allah kuali titah perang rela aing mah titah perang ja nu titah perang Allah awak aing nu Allah ngagerakeun lagi ku Allah pae cenah di medan laga rela aing mah sebab dititah ku Allah aing engke bakal bebeja ka Allah Gusti abdi titah perang ku Gusti abdi perangna Gusti pae abdi di medan laga ku Gusti ayo deuk dikawanakeun banyak kana neraka ya tuh cek Allah tuh kumaha aing ulah kitu begitu abdi sakieu kurang kumaha deui Gusti teu protes urang di akhirat teu bisa di neraka kan teu bisa ieu atuh surga mah neraka weuh sok jalir kitu urang bisa protes ka Gusti bisa gitu Gusti jajak Gusti cenah ai rela ka Gusti bade di kasorgakeun emang si hayang ka sorga disebut hayang sia teu isin nyebutna ngan atuh ikan neraka mah nya terserah Gusti pantes ka mana abdi di tengah lah di tengah-tengah teuing Gusti ning lek kasorgakeun bae sih sakira hiji atuh tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ketika datang malakal maut ih pae teh nu Gusti cek malakal maut ieu abdi teh dititah ku Gusti titah nyabut nyawa anjeun atuh lamun teh mah paeh teh kudu dicabut los janu Allah ieu ku rela-relana malaikat bisa paeh teh dicabut kageun atuh rela jasa di kumaha teh ka beber paeh nu Gusti hirup nu Gusti ku ari dititah paeh ku Gusti atuh da Gusti bunga jasa malah mah abdi mah bunga sia bunga atuh jaku paeh mah kapan kapangi jeung Allah itu paeh mah teu kapangi jeung Allah rindu jasa ku jeung Allah eta kan ngeunaheun bos gitu mah coba nu berat ka dunia ieu abdi malakal maut naon nyebut nyawa nu bener ya atuh sok lalagaan nih pan pae ke urusan pae can anggeus
anak can aranggeus pagawean can anggeus engke batas pilpres atuh waduh emang saya milih salah atuh pengen milih salah aku mau nomor duit bae engke geus pilpres bangeunaan negara geus presidenan ban kuari mah ieu ngagantung ya mah aya cek balakal maot nah urusan aja yang pilpres bae serahkeun ka Allah gerak inna sholati sa'nyana sholat abdi wa nusuki ibadah haji abdi umroh haji wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi rabbil alamin nusasan wa Allah ka Allah ikhlas bertauhid berarti la syarikalah kulillah-lillahna ka Allah teh ditambahan deui la syarikalah teu aya anu ngabarengan ka Gusti Allah hiji lillahi rabbil alamin la syarikalah eueuh anu ngarejengan ka Gusti Allah wa bidzalika umirtu ku ayana parentah di ka Allah keun salat ka Allah nusuk ka Allah hirup ka Allah paeh ka Allah umirtu diparentah kaula ditauhidkeun hiji ka Gusti Allah sarua jeung wa umirtu bidzalik abdi dititah ku Gusti teh ka Gusti hungkul salat abdi haji abdi hirup abdi paeh abdi wa ana awwalul muslimin cekang jeung nabi kaula teh pangheulana anu nurut kabeh min hadzil ummah tiba heula ti zaman Kangjeng Nabi Adam pangheulana nurut adalah kaula ja Kangjeng Nabi panu pangheulana diciptakeun ku Gusti Allah Kangjeng Nabi kaula diciptakeun ku Gusti Allah min nurillah tina cahaya Allah ku aya sakitu sanajan pangpandeurina diayakeunana horenganan diciptakeunana mati heula nu mantak dina Al-Qur'anna wa ana awwalul muslimin pangheulana Kangjeng Nabi teh jentulna hungkul Kangjeng Nabi Adam ti heula padahal pangheulana mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak cek Kangjeng Nabi kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi wa akhirahum fil ba'si kaula pangheulana para nabi nu diciptakeun para nabi mah mimitina Kangjeng Nabi Adam sumuhun abdi pangheulana kuntu awwalal anbiya'i abdi ti heula fil khalqi diciptakeun ku Gusti Allah wa akhirahum fil ba'si pang panderina dikaluarkeunana diutusna mendak Kangjeng Nabi ngomong nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalum may yadkhulul jannah kaula nu pang akhirna diayakeun ka dunya nu pang heulana diproses ku Gusti Allah yaumal qiyamah nu pang heulana asup ka surga adalah kaula berikut umat kaula ialah wa ana awwalul limi tina ayat ieu Kangjeng Nabi diparentah ku Gusti Allah kita dibaca di awal salat sababaraha hadis Bukhari aya Muslim aya jeung berbagai-bagai hadis mantaku Kangjeng Nabi dibaca setelah takbiratul ihram usolli Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin berbagai riwayat engke macam-macam aya anu ti Allahu akbar kabira aya nu langsung ini wajhatu wajhiya jadi kita urusanana urusan para mujtahid nu ngaijtihad nyuplikna meunang ti hadis mana ngan aslina Al-Qur'an nama ieu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Imam Ghazali Imam Syafi'i mah meunang nyokot
ti riwayat saja ieu nu dicokot Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wasubhanallahi wa wasila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inda salatu datang ka selesai. Tapi Imam Malik mah lain, langsung ti inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salatu wa nusuki. Imam Hambali mah lain, malah langsung ti dieuna bae Imam Hambali mah langsung ti inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terserah dek makan nu mana ge. Nek make Imam Syafi'i aya riwayatna jelas, Maliki aya, Hanafi aya, Hambali ge aya nu tilok salat mah teu puguh riwayat. Riwayat mana tuh? Tuh. Nah iyalah, masyaallah ayat ieu dibaca ku urang di salat nu mantak ketika urang maca ieu ye sok fokuskeun geura ka Gusti Allah. Begitu cek urang inni wajjahtu sa'nyana abdi menghadap abdi. Wajhiya ngaharepkeun awak abdi lillazi fataras samawati wal ard ka Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal hanifan muslima lurus tur pasrah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati sa'nyana salat abdi dan nunita salat ge Gusti wa nusuki ibadah haji abdi umroh abdi janunitah nage Gusti wa mahyaya hirup abdi janu ngahirupkeun nage Gusti wa mamati jeung maot abdi janu ngamaotkeun ge Gusti lillahi rabbil alamin. Ieu milik Allah nu Allah adek di ka Allah keun abdi rela Gusti kajen kukumaha ge dek di ka Gusti keun janu Gusti la syarikalah teu aya anu ngarejengan ka Gusti mah wa bidzalika umirtu emang abdi diparentah teh kudu ka Gusti bae wa ana minal muslimin ai di dieu mah wa ana awalul muslimin. Jadi urang tah mulai tina takbiratul ihram haju doa iftitah ge geus papasrahan ka Gusti Allah ngeunaheun kan moal aya ke nyalimpang moal aya nyalimpang sholli Allahu akbar kabira motor di mana ditunjang dan teu budak aduh remna blong lah teu beres teh budak apa ganti bae tuh motor sih cak Gusti Allah sih salat sih apa kerja di showroom salat sih kos kitu Pata di siap maca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Isin da urang geus ikrar make sungut kunaon ate ngolemar isin kan? Isin mantap fokuskeun ti mimiti dirinya. Abeh mantep. Di moal kebel urang hirup lamun urang geus dibere ngeunaheun salat geus beta mah sorga be. Ngeunaheun jasa asal geus dibere mimiti dibere hayang be pantah. Hayang be ka salat teh hayang. Hayang sarajan keur di jalan ge geus dohor tancan nya ye hayang tah geus dohor tancan nya geus engke bae atuh aduh cak babatur teh eta ditanyakeun teu kararagok lah kalotor ieu baju lah cak engke bae ditiir hijikeun ditiir emang sate ditiir Masya Allah mimiti hayang kangge sahayang dibere terbiasa kadituna tah lamun trek we dibere ngeunah geus mantep jasa ngan eta mah ngeunaheun mah tah rahasia Allah pamere Allah khusu ngaranna hese eta mah teu bisa diaya-ayakeun teu bisa dihusu-husu teu bisa eta mah pamere Allah bae kadang-kadang urang keur biasa-biasa net sunsuk deuh ngeunaheun amat tah salat aya kurang dirapi-rapi salat boke baju bagus sorban bagus segala nombok sajadah nage bagus anyar kabeh sajadah anyar baju anyar samping anyar kabeh serba anyar bagus lah kopiah anyar kabeh Allahu akbar abeh ngeunaheun ban maksud urang salat bareng dedet teh betur eueuh nu kos aing eueuh ja asa ngan aing doang sa masjid mah ieu nu kos kieu ya tolong dek khusus kos gitu eta hese aya nu biasa-biasa bae teh anu mantap ge nu mantap ge amanat tah aya amanat ti guru urang lamun pernah salat ngeunaheun make baju nu mana samping nu mana eta sing ngadeta
aya rahasiaan tak baju eta tah berarti tak eta meulina rada bener tah meulina rada bener tah nu urang kungsi rada ngeunaheun sanajan nu rupana jeung eta teu bagus tah eta teh rahasiakeun ka mata geus aya simpen kajenting nu bagus bikeunan ka batur teu husu aing make ieu aing teu husu make ieu blon ieu baju ieu yang menang pamere camat itu beres oh iya tak eta rahasiakeun baju eta engke jang soal penting beda ge kira engke aya karasa ieu guru toriko mah kos kitu cirian baju setiap baju ka baju